Ai Kang Dedi kunaon ceurik wae. Lain ceurik teu boga pamajikan. Tapi ceurik jeung ceurikan ieu lembur. Gunung rentul batu sing gulutuk. Jadi wangunan di Tangerang, jadi wangunan di Jakarta. Ngalahirkeun properti jelema nu baleunghar ti gunung batu nu aya di dieu. Ngalahirkeun konglomerat. Ai rakyatna masyarakat lebu ngebul unggal poe jalan renyul. Nu maot unggal usik. Penyakit ispan nerkab. Kuring ceurik teung teuingeun ieu nagara ngakaya ka rakyatna sorangan. Bener teu? Kuring nyarita ka wakil bupati tadi tibang nu kieu-kieu wae teu angeus-angeus. Bener teu? Sumoreang ka alam ka tukang baheula pan aya pakuan Pajajaran. Pakuan Pajajaran aya Kanjeng Prabu Siliwangi, Sri Baduga Maharaja Jaya Dewata, Ratu Haji bubar katauran di Pakuan. Ngahiang teuing ka mana leungit tanpa lebih, ilang tanpa karana ninggalkeun rakyatna nu sing gorowok sing koceak papentar paham jeung pamingpinna. Ayeuna geuning karasa ninggalkeun ajaran karuhun teh paburantak sia Bogor teh. Bener teu? Teu paburantak kumaha? Gunung rurud sagala bedah. Pila sing juralit imah kaurugan, puncak kabanjiran, asa ku era apan puncak tapi banjir. Hartina urang ninggalkeun ajaran karuhun urang teh anu miindung ka waktu mi bapak ka zaman, anu ngajarkeun miara gunung, ngajarkeun miara sagara, ngajarkeun miara lemah, geuningan jadi patulik sak aut-autan. Urang dieu jadi bebek nu dianterkeun ka kenca, anterkeun ka katuhu, nu baleungharna mah nu gogorwokan rakyat nama sangsara balangsat. Karasa rek nuturkeun gubernur arek